Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Syariat ma'ayum sikanil makulati wal masyrubat wa an wiqa'in isaipin lahar, muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima ti berang ti mimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar teu nginum teu jima eta puasa syariat. Jadi bae geus puasa syariat. Geus puasa syariat mah asal teu dahar teu nginum teu jima ai kitu mah mata pake ngabuburit ka puri, celi pake ngadengekeun musik, ngomong sadaek-daek, leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang. Kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna eta ngaranna puasa syariat. 99,9 hampir teu diterima. Sebab teu mah puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima, tetapi nu sejen teu dipuasaan. Puasa syariat disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus. Ayum sikaan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim, nyananahan tina nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat. Dipuasaan kunyana beteung, dipuasaan kunyana zakar, dipuasaan kunyana dahar nginum beteung. Di samping eta deui mata milu puasa, cili milu puasa, irung milu puasa, sungut milu puasa, leungeun milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah karim, Masya Allah karim. Ayum sikaan jami'al dhaih, nahan tina sakabeh anggotana, mata, celi, irung, sungut, leungeun suku al muharramat wal manahi wal zamaim, tina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat, termasuk galbuna mislul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan, ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak teh mun cara pare gacung. Diplak, disurubuk, pas buahan hapak gacung. Ketika diala nu boga na teh ya geus kieu bae wadau. Kunaon cak pamajikan garacung. Heuh, modal, tenaga, gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan pan gacung naon artina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Jadi ka kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta puasa sia tah. Dah sebenarnya kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur, sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh penyakit-penyakit araraya di jero hate. Geus mamata, geus maceuli. Ieu deui hate, rasa ujub, rasa takabur, rasa bukhli. Nah ieu di jero teh teu dipuasaan. Maka fakulluha yubtilu shauma thariqah. Ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu puasa. Jadi puasa syariat mah muaqqatun
aya waktu dahar aya waktu ketika berang dahar batal puasa thoriqoh mah goer muakot muabad ngaranna pijami umri geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana mun nyana ujub batal puasana mun nyana takabur batal puasana masyaallah mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju' loba jasa masyarakat loba jasa umat loba jasa kaum anu parawasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang ngan sakadar lapar ganjaranana ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi nah Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya aing geus datang ka Kangjeng Nabi menta dahareun pasti nya nama merek Assalamualaikum salam sekangjeng ya Tuhan ya Rasulullah ini ja'iyatun shaimatun abdi ieu lapar abdi keur puasa cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan siapa teu puasa ngan lapar doang ceurik jana ka ieu mah masyaallah masyaallah isukna datang deui subaja'at tsaniyah datang kedua kali datangnya assalamualaikum ya Rasulullah salam enaon ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye abdi keur puasa sarua cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan mana mah teu puasa tapi kan boga lapar doang ambo cek Kangjeng Nabi dipikir jana balik deh ka imah langsung waqa'adat fi baiti hadiu pe di imana nyana dapakuran ke ya aing puasa cek yana teh ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae coba kunci ku nyana awang puasa terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang coba sore ka Kangjeng Nabi Waalaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam ini ja'iyatun shaimatun abdi ieu lapar tur abdi puasa sedaqti bener anjeun terus nyana nitah fa amara lah bi ta'at nyana nitah ka sahabat bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu aya awewe ieu lapareun jasa ieu bare buka nyana merenung bae jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa kek horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur keluar ngobrol ngomongkeun batur jadi nyana gibah karasa ku nyana oh eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa siapa ngan menang lapar doang teu puasa eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali ieu mah jeung tangkal-tangkalna jeung kebo-kebo acan ya Allah ya Rabbi mantak sih ada ieu ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui iya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi masyaallah tuh ya nah iyalah seorang wanita mantak puasa urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahur loba jasa jelema anu peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim mantak cek Kangjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep
makna puasa bae. Padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae. Kunaon eta? Ayumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari. Nyana ngajagaan anggahotana, ngajagaan tina kabatur tina iza, nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya. Sangat dijaga. Ngantak cek Kangjeng Nabi. Hadis qudsi Allah nyarita, inna shauma li. Puasa mah lain. Ngantak lamun sayang kalem berarti geus lain aing deui. Puasa mah aing. Berarti lamun sia takabur lain aing deui. Puasa mah aing. Awas, inna shauma li. Asomuli inna somali sarua bae. Puasa mah aing. Ulah di aku gusia, ujub teh, takabur teh, yang kalem teh dan lain sebagainya. Wa ana ajiz bihi. Aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala. Nu aing eta puasa. Lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia yang kalem ku batur basa lain nu aing deui. Aing moal ngabalas ka sia. Puasa mah nu aing. Berarti kudu dijaga urang. Zahiran wa batina. Allah karim. Numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara urang eta teh makna puasa. Lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang. Teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah respeun jasa ka jelema anu nahan nafsu birahi nafsu amarah nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan Allah sangat resep. Nu mantak jihad perang di medan laga mah gampang tapi perang nafsu ieu lah nu hese. Ieu nu hese. Nah urang sabulan ieu. Sataun cuman sabulan dititah tapa urang. Mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam. Ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus. Ulah ka meuning geus. Pokona di imah TV begedean. Pan goblok eta. Manya nonton TV bulan puasa sih. Maca Quran, zikir, ulah loba ngobrol-ngobrol aja. Masya Allah. Nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robaiatul Adawiyah. Urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa. Ye doana pohara jasa ye. Bisa sekali hebat ye. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin. Fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Robaiatul Adawiyah. Urang teu kapanggih jeung Siti Robaiana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia. Lain lalagaan anu moh. Di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana. Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa. Urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal. Taya Siti Robaiatul Adawiyah iya tah di Basrah aya kuburanana. Di Basrah aya, di Mesir aya Robaiatul Adawiyah mah kuburanana. Di Yaman aya kuburan Robaiatul Adawiyah. Tah ieu kuburan waliyatullah. Sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya. Kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya Wes Kurni. Malah mah aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula. Ieu mah ieu Siti Robaiatul Adawiyah talar doana sakali deui. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta tah ya arhamar. Kedatang ka imah talarnya babacanya pihartieuna na ieu mantap jasa. Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir.
lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatilil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunya di dunya teu hayang pangmikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh mah abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunya teh hayang ganjaran hampir ngarempot deui yang mal dibaca ka nya mal doa teu kira-kira cek tadi mah ditalar aja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing tadi mah resep bae jaknya lah hayang lah jaknya pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mau poho ka Gusti sebab dunia mau cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar kira-kira ta doa masyaallah lamun abdi bakal dibere ganjaran abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran teu hayang saeutik-eutik acan hayang naon atuh cak Gusti Allah abdi mah di dunia hayang ilang ingat bae ka Gusti hayang zikir bae ka Gusti di akhirat abdi mah teu hayang naon hayang deuleu doa ka Gusti geus sakitu di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir di akhirat hayang deuleu ka Gusti aduh geus sakitu atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kitu mah di sorga sabada Gusti teh mah Gusti teh mah di sorga bae tuh mangga teh mah nu kos kitu mah malah di neraka mah ya tuh sabada cek eta geus kos kitu bae kula mah hayangna ndek ditalar ndek itu kuat dong tak ngadengin orang kos gitu dah Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae ka anak atuh ulah anaknya cilaka beneran ya mah ka anaknya ulah cek sugan itu ieu mah kata tangga ulah naon sebabna begitu ditanya ku ulama rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga mah ulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin haju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing geukeun kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun engke tatangga susah kajeun penting ka sorga anak susah masalah sakena penting mah ka sorga pemikiran geus eueuh duniaan saeutik-eutik aja nya nama mun neuleuh tukang karung nya mah jariji jariji sama aing sakumaha teh kebocor aing para doa ya Allah sakitu bae abdi bah teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu kahayang abdi mah geus tirik ya Allah terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus muasaan hati tina cinta kasalian Allah bisi di jero hati aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik per detik per detik per detik wa imsakus sirran mahabbati syahadati ghairillahi ta'ala jeung nahan sir tina mas musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah beusi sir aya kasalian Allah embung wali Allah komong nabiyin komong mursalin ieu sadetik jero hate kasalian Allah Allah bae ieulah puasa hakikat ngaran sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat piti Gusti Allah al insanu sri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jang manusia los yang sia cak Allah wahai manusia aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan yang berbagai-bagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ia adalah sirna manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang
nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena. Jang naon sakena tuh atuh udag-udag dunia di udag-udag haju rusak. Banyak udag-udag rusak. Maning nu nyieun dunia. Urang ngahayangan sawah-sawah bakal rusak, maning anu nyieun sawah Allah. Urang ngahayangan mobil-mobil bakal rusak, maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah. Urang ngahayangan naon bae, maning nu nyieunna. Matak al insanu sirri, manusia adalah sir kaula, tapi wa ana sirru, kaula sirna manusia. Tuh kabeh di dunia dibikin ka manusia, tapi manusia embungeun hayang ka aing bae sareng gitu. Matak wa ana sirru, geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang, iya ibadah zahir. Aya nu datang ka qalbu, ibadah qalbu berarti toreko. Aya ibadahna rusir ke kajituna, ya ibadah hakikat. Geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah, campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu, yakni bertoriko. Lalaunan mata urang puasaan, ulah beteng dulu puasa, mata ilukeun puasa, ceuli ilukeun puasa, sungut ilukeun puasa. Abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala. Puasa umum, puasa khusus, puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa hakikat mah meureun lain bagian urang. Tamanggeus timur salin jeung nabiyin, aya para aulia Allah. Urang minimal eungkeut-eungkeut puasa thariqah. Mantak jaga ulah sampikeun cak Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min shaim ilal ju'. Ngan sakadar boga lapar doang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sateuacan urang hadiah sakumaha biasa tamada. Setiap minggu urang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu. Mudah-mudahan nuntut ilmu orang, belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa. Nomor kedua, geus jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa, terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah. Setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung, ulah dianggap bahwa kula nyinggung, tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima. Kaya maksud sunggang singgung sama sekali. Andaikan aya anu kasinggung simkuring khususna minta dibukakeun pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan, tina pagawean, tina segala rupa menghadapi bulan suci Ramadan, khusus simkuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana. Adapun sadayana nu sok hadir teu perlu diucapkeun deui, insyaallah simkuring ngahampura. Di jero hati simkuring eueuh anu dipake ka bendu, eueuh nu jadikeun musuh. Boro-boro anu resep nu bendu ge simkuring mah teu bisa bendu, insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake kainget jaga di akhirat. Kumaha ketika berhadapan jeung Allah, aya anu dipake ka bendu bakal diomong, ditanya motif naon ku ayana sakitu. Berusaha orang di dunia, simkuring ge selalu berusaha eueuh anu dijadikeun bendu, walaupun aya segerintil dua gerintil nu bendu tetap simkuring teu bendu tur ngahampura. Nu jelas urang silih hampurakeun, urang silih doakeun, mudah-mudahan urang sarua aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Didiret ngalanjutkeun caritaan tentang kabangkawarahan kufar Mekah khususna umumna para kafirin anu henteu percaya kana karasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu percaya kana mukjizatna Al-Qur'anul. Urang mah alhamdulillah lahir di rahim ibu nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Gede pemandangan urang neuleuh mushola, neuleuh majelis taklim, neuleuh masjid, sanajan tilok. Tapi neuleuh kan urang. Nanya kan budak itu majelis paranten ngaji. Ngana ge nanya, oh paranti ngaji, ngaji si naon, bah ngaji paranti nyaritakeun hukum-hukum cak bapana. Oh, ai teh nu magana sakiai. Bisa bapana mah. Abah osok ka dinya, ulah babang sia. Naetekeun biasa. Si abah ka ditu ngaji. Abah emang tilok. Tilok abah mah. Kunaon emang bah? Udah letekeun gitu. Siapa ya kan ngaji? Ulah tangkan teu. Abah tilok emang. Ngalitikeun jasa. Cek mana teh tanya habak tah abah sia. Kunaon gitu tilok ngaji? Tanya. Abah, urang ngaji ka ditu siapa ya ka ditu? Abah mau waka. Emang kunaon sih, Bah? Abah mah ngadu kotok. Anak bagi jauh aduh. Jadi jauh tak anak teh tumbuh tak di lingkungan anu aya majelis talim, di lingkungan aya mushola, di lingkungan aya masjid. Alhamdulillah sanajan terutin Jumat mah osok, sanajan tiluh Jumat lebaran mah osok. Lebaran jadi nyana mah salat tahunan doang. Tahun sekali mah atuh nyana ge sarua osok. Oh malah mah heulaan jana ka masjidna. Sebab setahun sekali panjangna. Oh salah. Artinya nyana nyaho, oh agama teh Islam, percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Nabi, percaya ke Al-Qur'an. Terus suara azan berdengung di urang mah Quran terus. Tah eta teh ngaranna urang dididik ku lingkungan. Guys, urang mah dididik ku lingkungan teh kieu artina. Bladirna aya nu maot ngalayad, peutingna tahlil, sadugna, ke tiluna, ke tujuhna, ke 40, ke 100 teu nyaho hating, teu nyaho dalilna tapi dilaksanakeun. Di urang teh. Di urang Jakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Tangerang, terus Serang, Pandeglang, eta karitu kabeh rangkas betung kitu. Kitu kabeh. Oh masalah tadi urang mah masalah. Maot, layar, sateun. Terus pentingna tahlil, tujuhna tiluna, 40, 100, haol beres. Geus. Ketika datang Wahabi ka urang. Ini jangan, enggak ada dari Kangjeng Nabinya, bidah tuh. Segala pakai sholawat begitu, enggak ada dari sononya jangan. Terus jangan ada sadung-sadungnya, apa itu sadungnya? Nggak ada dari sononya, nggak ada tilunya, nggak ada tujuhnya, nggak ada matang puluh, apa itu? Bidah itu, nggak ada. Lu jangan macem-macem lo. Ngapain lo kesini lo? Ntar gua gampar lo. Jangan dulu. Ini masalahnya bukan masalah gampar, masalah dalil. Gua kagak tahu dalilnya. Tapi dari nenek moyang gua udah begitu. Udah lo, kalau mau soal dalil sama kiainya sono. Gua mah kan bukan masalah urusan dalil, gua mah urusannya gampar lo. Udah ya, udah mabur lo, kalau nggak mabur awas lo. Tadi orang mah gitu tah. Mantak Muhammadiyah tuh wani kan orang. Tuh wani ngadu dalil tuh wani. Itu bidah itu nggak ada. Lo ngomong-ngomong bidah ya? Hah? Gua emang nggak tahu soal dalilnya, tapi gua suka ngaji, suka ngedengerin. Kalau dalilnya mah sono sama kiai aja dah.
Kiainya juga kadang-kadang nggak tahu tuh dalilnya. Di urang mah geus kos kitu bae. Sabaraha kali Muhammadiyah datang ke negara Tangerang, Persib. Teu kuateun di urang. Aya Syiah hiji dua. Teu kudu ku kiaina, teu kudu tah ku jelema nu kos kitu anu sok main gapleh lalagaan teh. Aya bae jelema tah anu ngabidah-bidah tiluna tujuhna. Di ditu teh cenah aya Muhammadiyah, pugunya lagi tahlil tilok saperna mah. Ngabidahkeun tahlil. Naonan nya cenah teh. Nya tadi di Siskamli teh ngarobrol bae goblok teh jelema. Segala ngabidahkeun tujuna tilok teh Muhammadiyah teh mah kos kitu mah Wahabi goblok urang serang ieu padahal tilok nya be. Lu ada kayak paedana, gugul mah jelema nu kos kitu diantepkeun antep. Kejang perangnya nanti heula geus. Kula inget ka dongeng Ki Kosambi bae almarhum. Nyalateun ka maok, balik nyalateun kempes ban panganin jana penggreget-gregeteuna kanu ngagitar. Buraget teh biasa kanu ngagitar nya sampai keur haram pan nya mah. Kanu ngagitar teh buraget teh biasa. Pas kempes bana dihareupeun kudu ngagitar. Ontreng. Kempes ban manggadeng atuh kiai kabeh pan jero. Nu bisa ngaganti ban. Ejek nu ngagitar dah. Ada apa Baje? Ini kempes ban. Iya, ada kunci ada enggak? Enggak tahu. Bentar saya cariin. Kunci enggak ada, ntar saya cariin ya. Cariin nyanon nu ngabukakeun. Terus jangan nu ngagantikeun. Terus malah ban eta ge dikompak, punya juga tulis beres. Dah dibere duit embung. Enggak sang udah. Enggak, saya mah karena Allah aja katanya udah terus. Tak beneran enggak gitarna wali meureun. Atuh teh karena Allah aja katanya enggak. Mau pulangnya kemana? Ke Kosambi ya? Iya tahu nya lagi nyahueun. Geus. Ki Kosambi ngahuleng. Cek nya teh aing anu nuku aing digergetan teh orang ngabantuan aing. Jieu teu batek ge urang geus. Aya lebah-lebahna naon ge. Ya lebah-lebahna. Mantap antepkeun bae. Itu mah terus ngabantuan, man urang mah ngagitar terus ngabantuan tilok pun ka urang. Gusti Allah. Artina nek ngabuktikeun setiap perkara tetap aya manfaatna. Iya. Kupar Mekah teh buang kawarah jasa. Ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim, disidraj ku Gusti Allah. Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Teu nyahoan jana padahal keur diarahkeun ka neraka salengkah. Nuntut. Masyaallah. Nyana teh nyahoan min haitsu la ya'lamun. Diengkekeun ku Gusti umli lahum inna kaidi matin. Kabangkawarahan kupar Mekah terpercayain ka Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul, terpercayain karena Al-Quranul Karim sebagai mujizat wahyu Allah. Di sana terpercayain teh ngabohongkeun ka Al-Quranul Karim, di mana ngabohongkeun ka Al-Quranul Karim atau terpercaya ka Kangjeng Nabi berarti penghinaan teh bertubi-tubi ka Kangjeng Nabi, bahkan merangan ka Kangjeng Nabi. Merangan ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ketika diberi wahyu ku Gusti Allah berat wahyu teh. Kangjeng Nabi sok tungkul lamun keur datang wahyu teh tungkul ku berat-beratna. Kekesangan Kangjeng Nabi berubah wajahna beureum. Kulitna beureum. Kadieu bangun berat kesang teh lain kesang anu laletik. Kesang gede barabayan cek urang lembur. Boh kesang nyakcakan plak. Eta teh geus sejarah Sidina Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman dan lain-lain bahwa Kangjeng Nabi teh keur nampa wahyu. Kereda Kangjeng Nabi teh katingali wajahna teh berubah. Tah. Engke Kangjeng Nabi teh nyaritakeun wahyu.
anu kakarak dikirim ku malaikat Jibril ti Gusti Allah eta kan berubah perubahanana cahayaan wajahna ngomong pan ngomong Al-Qur'an makan baheula di Arab kos kitu tak ketika disampaikan ku Kangjeng Nabi wahyu anu kakarak diturunkan ku malaikat Jibril eta ku Mekah kumaha ngomongna hei Muhammad edan ngaco bahasana ge teu kaharti ku urang bahasana teu kaharti ku urang ngaku beceknya Rasul Allah bahasana ge teu kaharti teu kaharti Quran mah tuh teu kaharti kumaha coba alif lam mim naon artina teu kaharti zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin teu kaharti alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun teu kaharti kan teu kaharti berat wahyu sok geura maca naon urang nu kaharti jeung nu kaharti al-waqi'atu tabarakal biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir teu kaharti nya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur teu kaharti atuh ya siapa teu ngaji teu kaharti ya bahasa Gusti Allah kalamullah teu kaharti sok geura mana nu kaharti sok udah misalnya wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kaharti di mana jante kaharti teh ku usang barang geus dibaca tafsirna kakara kaharti ketika kakara datang ayat eta deug kumaha kaharti nah ayo coba eta mah luhur teuing lah ieu bae teh nu handap a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanir rahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas amang kaharti jan teu mun dibaca sia kaharti henteu kok sih dibaca paranti ngariung tamah mah paranti ngariung teu kaharti ku urang atuh kalamullah teu kaharti ku urang nah mantap ketika Kangjeng Nabi diturunan ayat bacakeun langsung sahabat menapa sebab iman ketika kadenge ku para kafirin Muhammad edan ada edan bahasa lagi teu kaharti dianggap edan kahiji. Nomor kedua, ketika Kangjeng Nabi hirup di Mekah, saat orang Mekah padungsek neangan dunia. Pokoknya mah ujianana keluar ti isuk-isuk jedor, balik sore-sore jeder, nu di teanganana teh sesuap nasi. Nu di teanganna teh hanya seteguk air, nu di teanganna teh jang pakaian, nu di teanganna teh jang imah, nu di teanganna teh jang kendaraan, teanganna teh jang wanita, jang hiburan. Seluruh manusia di Mekah saat eta neanganna pitayeun kabeh. Dunia. Tapi jol Kangjeng Nabi Masya Allah mu'ridun 'anid dunyawiyah wa muqbilun lil ukhrawiyah wa mustagilun li ibadati rabbaniyah. Kangjeng Nabi saat batur neangan dunia resep dunia Kangjeng Nabi kekepret tina dunia teu resepeun ke sama sakali nilai dunia teh Kangjeng Nabi leuwih hina tibatan bangke dibandingkan jeung tai kotok masih mulang tai kotok nisbat ti Kangjeng Nabi teu hayangkeun Kangjeng Nabi kana dunia sirina ketika Kangjeng Nabi dibere ku sahabat teu pernah datang ka imah di jalan geus dibagikeun akur henteu jeung urang tuh kan ulang ngajawab sia aya ku ari jelema ge ieu Kangjeng Nabi hiji nomor kedua saat batur resep karena dunia neangan dunia nu diobrolkeun dunia nu digundam-gundam dunia Kangjeng Nabi kekepret tina dunia saat batur teu nyahueun ka akhirat sakilang nu nyahueun ge geus bopohokeun ka akhirat Kangjeng Nabi menghadap ke akhirat saat batur teu puguh gawe teu puguh kegiatan
sakadar ngangon onta, ngangon sapi, ngangon embe, sakadar ruang riung obrol-obrol judi mabok, sakadar ruang riung manehana teh neangan tempat hiburan zinah dan lain sebagainya. Nah, Kangjeng Nabi mambuk bilun lil ukhrawiyah, menghadap ke Allah ke akhirat. Mustagilun ibadah Kangjeng Nabi. Hiji teu kabitaeun dunia kekepret ngabalieur tina dunia. Nomor kedua hate nyongsrong ke akhirat. Nomor ketilu ibadah ka Gusti Allah. Eta teh kapan berbeda? Jeung halayak rame di Mekah saat urang Mekah duniawi, resep kana dunia. Saat urang Mekah teh oh ka akhirat. Saat urang Mekah teh teu jahoan ka pangeran, cara ibadahna ka patung. Kangjeng Nabi ka Allah kan sangat berbeda. Sekian juta manusia anu kos kitu col Kangjeng Nabi nu berbeda dianggap edan Muhammad mah manya hirup di dunia tersepen dunia. Ku ari galoba nu ngomong gitu. Orang hirup di dunia mah tetep bae ku duneangan dunia je kan. Atuh kumaha dahar, kumaha pamajikan, kumaha anak. Berarti urang kayakinanna kana dunia jauh ka makajada wali. Deureuss nu lain kiai mah kiai ge ngomong gitu. Atuh tetep bae. Urang mah teu pun kos kieu. Eta kiai neraka kos kitu eta. Mantap engke engke-engkean lantaran cinta dunia, engke akibatna di mana bae celah dunia asup ka dinya. Kuari dagang deres keneh, kuari ceramah. Henteu deres sih sebenarnya mah. Henteu eta mah henteu deres. Henteu wajar maning dagang jeung ceramah neangan dunia mah. Muliaan keneh tukang areng bari hideung-hideung ge dibandingkeun tukang ceramah neangan dunia. Beneran ini mah lain lalaga. Beneran moal nyileuk ka dia ku lagi moal. Atuh ayat pula satu pakai dengan dunia maningan jualan arung hidung-hidung cemong-cemong deh. Maningan ngojek. Cenah ngojek mah esok aya jahe haju susuna diendut-endut gitu. Eta mah fadl Allah. Atuh urang ngojek haju aya rang da susuna gede endut-endutan ka urang. Bacakeun ayat hadza min fadli rabbi. Dia tuh hayang henteu pen urang mah ngojek sapira ngojek nya dibayar nya susun endut-endutan atuh geus nu bener cenah kiai henteu sia mah pacar bener bae deui. Tah Kangjeng Nabi teh dianggap edan hiji ketika Kangjeng Nabi turun ayat berubah wajahna ngomong ngaco ngomong kalamullah Muhammad edan. Nomor kedua ketika manusia-manusia halayak ramai di Mekah teh cinta dunia nu dikejar dunia barang jeung penting teh nu diobrolkeun teh dunia Kangjeng Nabi muridun anid dunia. Saat batur can nyahoan ke akhirat Kangjeng Nabi mah menghadap ke akhirat. Saat batur saralah ibadah nyembah teh ka patung Lata Uzza Manat teh Kangjeng Nabi ka Allah diedankeun ku urang Mekah. Teu da Kangjeng Nabi teh ketika diturunan ayat dibejakeun ka kaum-kaum Mekah khususna urang Mekah ngabohongkeun nu mantak ayatna walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mantak kadirna urang Mekah teh awalam yatafakkaru apakah teu malikir sih orang-orang Mekah kufar Mekah teh sarua jeung mikir atuh engke lamun mikir faya'lamu nyaho nyana nyaho naon ieu ma bisahibihim min jinnah nyaho nyana bahwa teu aya bisohibihim tetep kasohib ahli Mekah kufar Mekah yana Kangjeng Nabi min jinnatin edang. Lamun nyana mikiran sajernih-jernihna nyana bakal nyaho ma bisohibihim min jinnah nyahoan bahwa Kangjeng Nabi teu edan saeutik-eutik acan tina berbagai warna edan teu katerapan ku edan saeutik-eutik acan. Ieu masalah setik Muhammad edan, salah setik Muhammad edan.
Kadeule beda beungeut tah Muhammad edan. Kadeule ngomong Al-Qur'an Muhammad edan. Kadeule Kangjeng Nabi teh keur sujud ka Allah Muhammad edan. Di edan-edan. Lamun nyana berpikir bakal nyoho ma bisahibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teh edan. Jadi edan-edan Kangjeng Nabi teh. Urang mah kuari kakarak ge nyieun pondok di lembur magahan ngaji, kakarak ge ditolol-tolol atuh ulah ka marah. Tolol tau kiai ngajina nyari takun haram segala iya itu. Ayo bae. Kanjeng Nabi mah di edan-edan. Engke ge urang ge kaos kitu teh kiai edan teh kos kitu mah. Tuh aja emang aing mah edan ieu. Gitu bae geus. Ayo. Bisa ditampilin kakarak diomong urang geus rugrug. Mental orang berarti lain mental pejuang. Mental orang teh kos mental pamalingan. Kumaha maling seret bae maling sendal. Tenden di ditu, balik deui ka dinya. Maling emang keur mana? Sendal leungit sakit. Oh. Emang di mana nendeuna? Di dieu ye sakian. Masyaallah. Sendal naon, Mang? Pugunya nu maling tolong teh. Naon kana nu maling nanya deh. Sendal naon Mang? Di dieu, di dieu. Sendal kulitnya. Kula ge asa neuleuh sareretan ceuk teh. Waktu kula dekat dieu di dieu eueuh. Ji, sanu maling tuh goblok amat. Nyana ngomong gitu goblok amat teh jelema. Udaek-daek amat maling. Masya Allah, zaman akhir meureunnya. Eta pemalingan mental lah hebatnya sementalna. Nah, kiai ge kudu boga mental kos kitu. Lamun ditolol-tolol, sia tuh kajet. Digoblok-goblok, sia tuh kajet. Ya teman kiai bodoh jasa, pugu, eta camat datang kadinya mere duit teu ditariwa, tolol sama kiai, sia tuh kajet. Eta bupati datang kadinya deuk nyumbang, endan teu ditariwa, sama kiai bodona deui teh mah, sia tuh kajet. Leg-leg ku sia pinter. Sia tuh kajet, sama kiai edan meurnya. Sia tuh kajet. Engke ge pamajikanna ge ngomong ka urang. Duit lain cokot. 300.000 mun dipake motor 300 juta lo moal entu kunaon tadi lah segala tata saupan naon di dieu mah edan meureunana pamajikanna ka kiai ka salagina juga edan ji ulah marah Kangjeng Nabi ge disebut edan lamun ditafakkuran nu sabenerna awalam yatafakkar inkarieu apakah memang henteu talapakur kupar Mekah teh teu mikir teh maksudna naon? Mikir teh tolabul makna bil qalbi. Neangan harti di jero hate. Ngaranna eta fikir. Nu mantep cek ahli mantek mah pikir teh ya urang lamun ngaji sulam. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah. Fikri teh harakatun nafsi fil makulat. Hartina ngarobahkeun ati dina perkara nu sok dipikir, anu diangan-angan, eta ngaranna pikir. Kieu aya teh sih nyieun gelas kumaha mikir teh ngaranna. Tina naon ieu naon ngaranna asalna bahanna kumaha nyieun eta pikir ngaranna. Makulat ai papais mah teu bisa dipikir. Aya poe papais heuy. Pikiran coba ku sia jerona naon. Datang ka tol tau jelema mikiran jerona naon atau moal kapikir sebab teh lain makula tah mah susah barang kadeuleu barang karasa lamun aja lemah nu nanyakeun ka urang coba ku sia pikiran ayo kumaha eta jerona cak sia cau apa unti ayo apa nanas ayo coba maning ulah di pikiran edan bisa sia maningan cokot bae tah papaisa buka leg-leg ku sia tah karena mah susat makulat barang nu di dahar baso itu bisa dipikir ku orang pikiran coba kusia lamun nyieun baso na bisa dipikir baso teh dijieunna tina naon kumaha nyieunna kok bisa jadi gede sagede Malpinas malah kuari mah aya baso edan sagala baso edan baso setan sakedeung deui bakal aya baso jurig newo-newo nyieun baso teu kira-kira baheula mah sakada ge baso Malpinas beres yes. Geus sakitu tah geus beres tah Malpinas mah geus sakitu doang meureunana tah mah genderung ka ditu keur gondrong ka ditu cenderung ka Malpinas geus beres nah kabelah dieuna deui baso edan
di Garut bakso edan, Tasikmalaya bakso edan. Cek urang ieu teh maksudna bakso edan teh nu ngadaharna apa nu nyieuna sih edan ieu. Kita ka harti aing mah ieu. Geus, bol bakso edan. Artina meureunnanan ka edan-edanan maksudna mah mun ngadahar bakso eta ka edan-edanan. Geus. Meunang sataun deui liwat deui ka Garut bakso setan. Jeuh, ngagedean budak. Kamari mah kakara ke edan goreng ge setan. Itu ku bayeut, sadaek-daek bae. Sadaek-daek bae. Baheula mah emak teh ngomong, "Sia engke lamun di sawah geus lain tangkal pare tapi tangkal listrik eta geus teh kiamat. Jelema jualanna jualan imah eta geus teh kiamat. Lamun tahu geus buleud kuari tahu bulat digoreng dadakan mana asar tinggal santri bae julat cilik bae ka dieu santri bapan tolol di dalam mana sih eta tahu bulat gitu buku keur walad dolim beres jasa. Nah iya akhir zaman di saraya kami akhir zaman awewe bukna pendek lalaki bukna panjang geus diheula dah geus mun awewe make calana baheula geus karena itu kan urang kan ngadenge teh mah urang bener teh can nyaho kitab teh tapi urang geus dibejaan teh ku mama urang make manu bener lain mah sia lamun awewe geus make calana nah lamun awewe geus rurundayan nah akhir zaman sia tah lamun geus awewe campur jeung lalaki nah eta kan urang ngajelengeng kene eta diceli bari ngomong mate urang ngadarengekeun masya Allah karim eta ciri-ciri kiamat nah lamun urang mikir awas harakatun nafsi fil makulat lain urusan makulat teh ain lain makulat barang dar lain mahsusat tapi makulat perkara nu kudu dipikir eta robahkeun ati mantak cik ahli tafsir talabul makna bil qalbi eta ngaranna pikir tafakur maka ngadeketkeun diri urang ka Allah lamun urang tafakur jelema moal aya diangkat jadi wali lamun teu tafakur malah ya wabeh hasil tafakur dimimitian heula ku riyadhah ngajar nafsu mujahadah merangan nafsu kadituna muhasabah zikir terus tafakur atuh kabegengan tafakur teh ya lamun urang mah umum sebab teu asup thariqah aya di thariqah mah nu ditafakuran teh genep rupa hiji nu ditafakuran teh indahna alam indahna nomor kadua makhluk dan lain-lain sebagainya genep jadi eta urang ditafakur belah mana naon ditafakuran aya lebah engke urang aya perasaan batin tah ku tafakur makin wauh ka Allah makin wauh ka Allah makin wauh man arafa nafsah arafa robah tafakuran aya nu mawa masalah eta geus maot jelema kiai kula mah teu kaharti cenah naon man arafa nafsah arafa robah jelema nu nyaho ka awak urang berarti nyaho ka pangeran cenah urang nyaho ka urang berarti urang nyaho ka pangeran berarti pangeran urangnya wah ieu budak kudu diservis si budak diservis usia udah sok maca-maca kos kitu ngaji bae heula ngaji maca kultit bukunya ngaji bae ngaji ulah sok macaan kitu engke sia sasar kajian ku kumaha ge mawat kan bari geus jelemana pernah aya nu nanya kos kitu ngaji bae gege kaharti gege kaharti pugu ngaji sifat 20 ge henteu baheula makan ngaji sifat 20 babul minan awewe teh tah eta kan ngeunaheun baheula mah terus kabelah dieuna atuh urang mah ngaji eta tijan dan lain sebagainya kabelah dituna karak ngaji jero. Nah, iya tafakur gerage bakal muter dina qalbu tolabul makna nu asli bil qalbi bakal nyaho asli na pangeran awalam yatafakkaru ana tahta tafakur teu mikir eta kupar-kupar Mekah sarua mikir atuh nu bener ge lamun mikir bakal nyaho geus nyaho ya lamu nyaho ma bisohibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teh edan lamun di deuleu zahirna doang moal kaharti Kangjeng Nabi teh pasti gak edan-edan tapi lamun ditapakuran bakal kaharti teu edan orang Kangjeng Nabi teh asli
kuari Amerika kadenge gagah jasa. Amerika teh ieu teh polisi dunia. Amerika teh geus bener-bener jenderal dunia. Tapi teh nyahoan ka pangeran. Bodoh cak agama mah. Bodoh teh cak agama. Metak lamun di Jakarta kuari Ahok menang. Ieu termasuk orang Indonesia berodo kabeh, terutama warga Jakarta. Masa dipimpin kudu teh nyahoan ka pangeran? Tapi kuari serba salah. Mana serba salah? Geus diplot ku nagara. Cekali politik bang geus moal bakal eleh lamun lain aya kuda lumping asup mah. Ye atuh geus da partai ge PDI kadinya, Golkar kadinya. Nasdem kadinya kabeh. Eta teh geus berarti geus diplot dat. Siapapun yang akan naik menjadi lawan tidak akan menang lamun ain aya kuda lumping. Kuda lumping makan beda nya ngadaran kaca. Geus berarti nya mah lamun gelut ge jeung Ahok lain gelut tinju celina digegel. Beres. Karak eleh Ahok. Ikan berarti blon. Kuari kiai anu asup ka Golkar. Golkarna ngadukung Ahok. Gera modar sia kiai. Gera modar sia kiai menang bagian sia persentase. Ye 99,9% menang sia. Kiai ngadukung PDI. Kiai bae bae mah dunia kiai bae. Ai sia onang geus tanggung ka neraka ieu mah kiai bae bang. Je dikait-kaitkeun politik mah kitu mantang aing mah tabu. Tayang. Mung. Bare duit henteu. Kiai asup ke PDI, kuari ngadukungna kafir sekali. Kamari mah muslim pasek-pasek ge aya imanan. Aya imanan kamari mah kuari ngadukung. Nah, sadar henteu si teh kiai. Kiai baheulanan nu aya di Golkar. Sadar henteu kiai nu aya di Nasdem. Sadar henteu kiai nu di PDI. Eta sadar atuh. Dukungan partai aing aya di dinya. Kuduna nyana menyatakan demi Allah saya keluar dari Golkar karena Golkar sudah menyalahi aturan. Beliau mah jelema. Partai mendukung orang kafir, keluar saya dari partai. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kuduna kitu atuh, ai kiai anu asorga mah. Ieu mah henteu. Tak sadar. Ieu mah ngomong pada urang mah nya. Atuh geus sia di ditu pada urangna deui. Ke di ditu pada urangna deui. Sudah teh nu ngadeng eta mah kos nu nyandung, lah gandeng. Geng ngomong di ditu lah gandeng. Pugu batur geus jaraun sadesa nyana nyandung geus jahon kabeh. Pajar teu nyahoan. Ulah gandeng. Ulah gandeng. Anu didengekeun ulah nu ngadenge ulah gandeng teh naon? Aing geus nyandung. Oh, heuh. Pugu ti kamari nya geus nyaho. Nu nyandung mah kitu tah. Ulah gandeng. Geus gadengen kudu kolot. Pugu nu kolot geus nyahoan. Geus nyahoan. Nu kolot geus mau bensin geus kieu bae. Iraha ka haji balik, iraha ka haji bensin ye dikahulukeun ye. Dek dikahulukeun eta nu kolot dolol. Kaasupan kuntilanak meureun. Nah, ieu urang lamun nyaritakeun deuk salamet ka akhirat kan ngaji ngaranna. Deuk salamet ka akhirat sing hade. Lamun memang Golkar mendukung kafir, tarik mundur. Aing mesti kababawa. Ya Allah, lamun manusia nyaksian alhamdulillah. Andai kata teu nyaksian Gusti mauninga abdi kaluar ti Golkar karena Golkar mendukung kafir. Terido teu suka abdi kudu ngadukung di partai eta, abdi aya di partai eta, partai ngadukung ka kafir, abdi kaluar lillahi taala Gusti. Kecuali dibere gede lain. Cak Gusti tolol, sia mah tolol. Itu si kiai kos gitu bae tah kiai. Ulah salametkeun diri urang. Caca diri urang. Ji sugan aing ngabangun teh beneran. Datang deui kan juri ka dinya. Ieu kan urusanna lain agama. Ieu mah urusanna negara. Negara mah negara, nu penting bisa kawe adil. Eta urang pilih Ahok kan kadeuleu adilna. Nyana boro-boro adil jang nagara pugu jang dirina ge teu nyahoeun ka pangeran goblok. Jelema pang bodoh-bodohna jelema nu teu nyahoeun ka pangeran.
Di mana dalilnya? awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Apakah teu malikir eta urang Mekah teh kafir-kafir Mekah mikir atuh lamun nyana mikir bakal nyaho hasil pikiran bakal timbul ilmu ma'rifatullah nyaho ma bisahibihim min jinnah nyahoeun bahwa Kangjeng Nabi teh teu edan. Je eta ahok teh nyahoeun Kangjeng Nabi teh ya, Kangjeng Nabi Rasul teh nyahoeun lantaran teu mikir tak kafir khusus teh nyana lantaran nyana anu keur deuk naik ye harita anu teh nyahoeun bahwa pangeran Kangjeng Nabi teh Rasul lamun nyana mikir bakal nyaho. Itu mah urusan akidah lain lagi. Justru urusan akidah anu bakal nerus ka akhirat. Engke ge katerusanana bakal caritakeun katerusanana. Ieu bakal karak awalamnya tafakkaru. Jelema teu mikir kos kitu. Jeh. Yahudi kuari aya Yahudi geledegan asli orang Israel. Kemudian pindahnya ke Amerika. Kuari nya asup Islam. Geger di Israel. Tokoh Yahudi asup Islam ditaranya ya kunaon ieu nu matak asup Islam. Hasil pikiran saya cekna setelah saya memikir yang jernih, saya baca kitab Taurat, saya baca kitab Injil, dan saya baca kitab Al-Quran, dan saya berpikir sejernih-jernihnya ternyata Muhammad itu Rasul betulan asup Islam kuari geger di Israel. Masya Allah. Lamun berpikir atau kos gitu mual Lady Di asup Islam, mual Kate Stephen asup Islam, mual penyanyi nusok dijinggerakan teh sakara ngaranna atuh sia kau nyaho bae heran aing mah asup Islam eta teh hasil berpikir Muhammad Ali asup Islam anu tinjuanana hebat sakarang ngaranna tuh sia nyaho bae heran aing mah masuk Islam dan sederetan orang-orang ternama masuk Islam. Tanyakeun ieu mah tanyakeun kunaon nu mantak asup Islam berpikirnya ketika berpikir nu jernih fayalam bakal nyaho kumaha ma bisahibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teu edan. Lamun kuari kafir-kafir anu teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad nganggap Kangjeng Nabi teu edan berarti kan kuari kafir teh nganggap nu mantak ngahinakeun ge di Denmark Kangjeng Nabi dihina, di Belanda Kangjeng Nabi dihina, di Jerman Kangjeng Nabi dihina. Wajar dihina ge sebab nyana nganggap edan ka Kangjeng Nabi. Urang anu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad merontak naik gairah urang mun adu hareupan jeung aing lamun teu aing nu eleh sia nu eleh ngan nu jelas aing nu eleh pasti sebab sia mah gede aing leutik teu kitu tapi ku kayakinan henteu kitu aya istilah urang parahyangan hei atuh sanajan ku kumaha ge sireum ge ari ditincak-tincak teh mah ngegel eta pribahasa ulah kieu sireum ditincak pae ulah kitu tah pribahasa sia masuk barodo jasa buku tah pribahasa sireum ge atuh ditincak-tincak teh mah ngegel eta pribahasa eta mah ulah kieu sireum ditincak atuh modar lain kieu hese aing ngobrol jeung nu bodoh teh hese tuh urang ge sanajan kumaha ge lamun aya nu ngahina ka Kangjeng Nabi mulai beungeut asana ceuli teh aju panas bae boro-boro ngahina Kangjeng Nabi nu sabenerna boro-boro matak lamun aya Habib turunan Kangjeng Nabi teh akur jeung Kangjeng Nabi rada marah kula mah kula Quran banaha greget aing cinta jasa ka Kangjeng Nabi aing lain Habib aing mah tapi incu Kangjeng Nabi nah henteu kos Kangjeng Nabi mabok teh ya zinah teh ya panas ceuli panas eta mah kan naluri dengan sendirina nu nitahan urang panas jeung greget cak nyana teh saya ini keturunan Rasul enggak boleh kamu begitu kan dari Kangjeng Rasul tapi orang teu bisa ngajawab lain eta nu dimasalahkeun ku aing masalahna aing teh ya ieu Kangjeng Nabi aing dihina ku incuna panas ceuli set panas dengan sendiri dah panas
mantap kadang-kadang anu marah ka kula Habib marahan aing ku sia asal ku aki sia aing teu dimarahan titik aing beres sebab aing nyaho nu di luar teh nyahoeun ayo sia tah rugina kos gitu doang dah atawa di jero ngan nundutan teh nyaho bangun leuwih parah tah mah nu di jero nundutan leuwih parah nah urang ulah-ulah ka Kangjeng Rasul anu ku urang disoal maca sholawat terus bae mani daek urang peuting mentang mata maca sholawat ku iman jeung ku cinta guru urang bae nu ku urang diidolakeun dihina aju bae tarolah ka guru mah heulanan luhur ting bebene ye kaboga urang aju anu ngahina aju kieu bae sial mah goblok budak geus diasah bae ku urang sia dek naon sia nyaho asal aya nu dipake ka cinta dihina urang marah mantap ketika orang Denmark ngahina Kangjeng Nabi Masya Allah ceuli asana paranas haji pengen digarita nu panas bener kadeuleu ku kula mudahan teu bohong kula mah bener jo barang kadenge Denmark ngahina ka Kangjeng Nabi teh kula kan panas ceuli nya nama panas sungut liwat beak nyana kasurupan aing panas jasa cek cenah ieu panas sih haju ka beuteung anak murid gagal ya aya ge panas maka dieu goblok sia jasa geura deukeut sia ka aing pantes atuh lamun di Baghdad lamun di Iran lamun di Timur Tengah presiden segede Presiden Amerika ditimpa make sepatu sebagai penghinaan pantas jeung urang ge lamun di hareupeun urang ngahina Kangjeng Nabi goblok sia teu nyaho-nyahona nyaho urang mah eleh geus ngagoblogan mah tolol sia pasti urang ge ka Kangjeng Nabi emang kumaha je guru urang dihina sia tolol kaboga urang komo teh mah kaboga mah hayu nyawa taruhannya babeuh udah ngebelaan itil nyawa ya Allah atuh maksudna kieu sakila ngabelaan nu kitu ge nyawa daek coplok atuh komo agama ye eta mah aing sia mah tibalik aya agama diantep asal eta ya Allah tetep tergantung gairahna urang ngadenge dihina Kangjeng Masya Allah ngadenge pujian-pujian Kangjeng Nabi indah mantap urang mah ngadenge Nabi salam teh indah bae sanajan Muhammadiyah ngabidah-bidah indah naon sebabna rasa eta Nabi urang Masya Allah indah amat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alnginaheun asana Masya Allah mun ditanya sia kunaon eta nginaheun jasa sok menang berkat cenah teh goblok sia mah sia artina nya henteu aing mah atuh kosi eta bae kitu percis atuh mah beda-beda geus kumaha ngahartikeun hate masing-masing kumaha nah urang teh kos kitu gairah urang Masya Allah karim ya lamun di Sukabumi aya nu ngahina Tuan Syekh Abdul Qadir emang kula teu panas kiai mah kaning kiai ngahina ka Tuan Syekh Abdul Qadir ketika kula ziarah ka Anizom Ki Muhtar ngomong bisa hadir hayu tanggal sekian di mana di Masjid Agung Sukabumi masalahna ndek klarifikasi tentang penghinaan terhadap Tuan Syekh Abdul Qadir Kiai Anu sok hadir cenah ka kula teh nita hadir si kula teh aing mah hadir ge jatuh bisa dalil lah ngadoakeun bae panas aya di Sukabumi nu ngahinakeun ka Tuan Syekh Abdul Qadir panggil wah tuh rame eleh eta kiai teh di kitu-kitu pan huluna eta kiai Ki Muhtar teh sia mah kula teh deui Ki Muhtar kunaon kikituan atuh geus bae dalil bae artinya teh cek agama ge teu meunang berarti nafsu teu masalah geus tah keur carita menang mah menang nyana ngan teu kudu dikitu-kitu geus kaluar di aturan teh ge dalil mah dalil bae ngadu dalil munazarah ai kieu mah pan lain munazarah ngadu ieu
Eta tah kos kitu teh urang teh kadang munazarah jadi mujadalah. Mendak bahsul masail teh terpimpin di NU bagus. Lamun nu mimpinna hebat, tapi lamun teu terus sarua bae ribut bae. Nah, ieu mah cerita. Muhammadiyah gregeteun jasa. Kemuliaan, gregeteun kerajaban, gregeteun ka marhaba. Jatuh ka hajeun nya namanya aja aing meresep. Ketika orang adanya Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi da. Eta asana asa Kangjeng Nabi datang ke Madinah teh masyaallah dibayangkeun tala'al badru datanglah badru Kangjeng Nabi nulir teh bulan purnama. Alaina ka urang sadaya ahli Madinah min saniyatil wada ti jalan saniyatil wada. Masyaallah dibayangkeun ku urang ya Allah lamun tala'al teh geunah nanya ka Haji Penik Haji eta tala'al heung ngeunaheun cek maksudna ngeunaheun ka harti teh asa nur asa jamil cek nya teh jadi nya mah kos kitu bae teu jahon ka hartina teu jahon ka hartina nya mah jahonna ngana treng 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 Muhammadiyah ngabidah-bidah kajen. Nu penting pujian ka Kangjeng Nabi. Terasa seger ibarat dahaga lamun ngadenge eta. Masyaallah. So geura-geura. Ngeunaheun jasa jangan ngadenge eta. Ngadenge ieu we. Ayyuhal mab'utsu fina gitu. Ka harti kurang ya Allah. Ya Allah. Atawa eta salat Badar. Ilahi salimil umma minal afati wan nikmah. Ngeunaheun ka hate aduh masyaallah sebab urang percaya urang atau eta berjanji sok geura urang mun berjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu' yakhsifuna lahu wa yarqamu sawbahu wa yaqtus wa yalbu syatahu bisiratin ta urang ngeuranggan wa kana sallallahu alaihi kaayan Kangjeng Nabi teh syadidal haya' sangat isinan jeung tawadu beda jeung siapa mah isin tawadu datang ke imah dahar datang ke imah ngeberkat datang ke mana-mana menta Kanjeng Nabi mah pan kos kanganten kos awewe isinan nya teh urang kahartikan masa nu kos kitu dibidahkeun ku Muhammadiyah kajen nyana-nyana urang-urang asana seubeuh ngadenge kos kitu teh sebab naon cinta ari surat tika bogo surat cinta bo mane diciubang ari maca kos kitu dibidah-bidah kumaha sih dari ulimla bismillahillaliyah mustadirran faydul barakati ala mana huwa ulakan ngeunaheun kana teh ya Allah urang mah ngeunaheun seubeuh ieu teh pujian ka Kangjeng Nabi ya Allah ya toh cek mama dia bid'ah tapi mah baca surat di terik matahari saat orang lain merasa panas tetapi ketika aku bersanding denganmu aku tatap wajahmu hatiku terasa sejuk Masya Allah kasihku mama dia goblok anu kos kitu enggak surang mah terus bae urang sholawat biasa ya Nabi salam biasa geus dibidah-bidah ulah dilawan ulah aing mah geus pujian Kangjeng Nabi aing teh mah geus senang jasa ya teh bae geus kos kitu urang Masya Allah ieu naon ya hasil tafakur wauh ka Kangjeng Nabi setelah wauh ka Kangjeng Nabi wauh ka Allah awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinna ya Kangjeng Nabi Muhammad teh lain edan teu edan saeutik-eutik acan bejakeun Muhammad ka kafir maka khususna ka seluruh kafir di antara dunia ini huwa illa nadhirum mubin teu aya kecuali Kangjeng Nabi mah hanya seorang nazir tukang nyingsieungan anu nyata mere petunjuk kade mada Kangjeng Nabi lamun peuting naik ka sopa naik Kangjeng Nabi di Mekah teh ka bukit sopa
nunggis ka Mekah mah kabayang Sofa Marwah mentak di Garut mah aya boga anak awewe ngaranan Sofa, boga anak kadua Marwah, jadi adik kakak ngaranna Sofa Marwah. Pas kebenaran lahir nu katilu lalaki Mina, lahir deui nu kaopat awewe Arpah. Beneran mah lain lalagaan ini mah di keresek di pesantren Garut. Nu mantak budak santri mah pake lalagaan, budak horeng di ka Sofa ka Marwah mah teu kudu ka ditu. Tadi mah eta ge aya. Bisa ada budak. Dah cendak mamang nu budak nya kiai. Si ulah sok aju ka ditu. Ulah terus-terusan eta kos kitu we budak pokokna mah. Sia endek ka Sofa ka Marwah mah teu kudu ka Mekah. Tadi mah eta aya. Mana? Isuk-isuk tuh Sofa tuh Marwah. Toapan ku sia los. Eta ku cinta-cintana meureun. Ku cinta-cintana ka Sofa ka Marwah, ka Mina, ka Muzdalifah, aya kabeh ka Arfah aya kabeh. Anakna teh pake eta ngaranna eta Sofa, Marwah, kemudian Mina, kemudian Muzdalifah, kemudian Arfah. Geus beres. Moga anaknya teh lamun lahir deui naon meureun nya. Bir Ali meureun. Ya Allah ya Rabbi. Nah, bejakeun Muhammad. In huwa illa nadhirum mubin. Muhammad teh anjeun teh illa nadhirum mubin. Kangjeng Nabi lamun penting naik ka Bukit Sofa. Tidinya Kangjeng Nabi mengadakan tangan. Ya Bani Fulan. Ya Bani Fulan. Ya Bani Fulan. Kan di Mekah mah bani teh turunan Quraisy, turunan nu. Hati-hati di hareup bakal aya siksa. Urang maot teh mun urang teu iman ka Allah, teu iman ka kula, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, silaka di akhirat bakalna ka neraka. Cak Kangjeng Nabi eta tengah peuting datang ka subuh Kangjeng Nabi. Ya Bani Quraisy, ya Bani Nadir, ya Bani dicaritakeun wae. Hati. Ditarongtonkan ku kapar-kapar Quraisy, ditongton Muhammad keur naon sih gegeruan gitu. Ditarongton, ya Bani anu. Nyanakan lumayan puluhan. Engke geus datang ka jam 3:30 jam 4 Kanjeng Nabi turun ka masjid. Nah, kupar-kupar Quraisy ngaromong, edan Muhammad. Kunaon ngagero-gero kos kitu nya? Atunya namanya bae ulah ka urang-urang. Cilaka cek jana cilaka bakal ka neraka. Tah, mantak ieu. Ieu ayatna ieu. Bejakeun Muhammad. Anjeun teh teu edan. Saeutik ge teu edan. Make saeutik ge di mana? Min tidak lapat jinnah. Junna min jinnah edan ngaranna. Henteu aya minan berarti boro-boro edan. Gede edan leutik ente sama sakali. Mun dibongkar make bahasa bilagah panjang nganti hartina kitu beta urang nu maca terjemahan mah bisa kitu, tapi hiji-hijina bahasa min jinnah min ia adalah min zaidah tapi asup kana isi kana jinnah teh eta teh masdar tina junna maknana edan. Nah eta teh maedakeun kana henteu sama sekali saeutik ya henteu tuh min jinnah. Naon atuh Kanjeng Nabi teh in huwa illa nadhirum mubin. Oh deui Kanjeng Nabi Muhammad tamah kecuali hanya nadhirum mubin. Tukang nyingsieunan ngaawas-awas anu jelas di akhirat bakal aya neraka jahanam sing hade ulah datang ka kafir. Ulah datang tekang tengimankeun ka Allah, ulah datang ka teu ngimankeun ka Kangjeng Rasulullah, ulah datang ka teu ngimankeun ka Al-Qur'anul Karim. Urang mah kuari geus diomong kos kitu teh geus tinggal bersyukur we. Alhamdulillahirabbil alamin. Pikir ka karak hiji, awalam yatafakkaru. Ngahaja supaya urang lebih cinta ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang diberi cinta ke Allah, cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad, cinta ke Al-Qur'anul Karim. Tinggal awalam yanzuru wallahu a'lam.